Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Akhirnya si Ujang teh beres oke pasantren. Maknya jadi pan bunda teh bisa berkumpul bersama keluarga ya. Maknya. Senda teh jeung pegat sagala ieu sabeula. Jadi we kudu dipakuan aing mah. Geus teh sabar kieu bunda panggil jeung si Ujang terus patah keluarga. Maknya. Hara maneng? Kenaon ieu? Iya bunda, mamaneun teh keur ieu keur makuan sendal. Maknya geus saeung di lem biru boron eta mah moal neng. Picun atuh. Heeh nya bunda, bela mangke dewe, mulai dewe anu anyarna. Ngande ka mana eta bunda? Tumben bajuna alus ya. Maknya. Nah, jeung teman sagala itu maneng. Emang baju bunda sagala itu gopet gitu? Henteu ari gopetna ieu, ngana sok swek hungkul we kelekna. Da ka mana? Iya maneng, bunda teh udah ke pasantren yo, ngajemput si Ujang maknya. Nah, jeung dijemput sagala ieu teh, geus teu kabayar ka pasantrenna ieu. Aduh, meuni karunya bangkrut si bunda. Nya kabayar tuh ari mama neng. Pan ini aku si Ujang ada merah mah. Maknya, lain bunda mah saeutik kitu mah maknya. Terus nah, atuh jeung dijemput sagala ari bunda. Nya apaan geus libur atuh mama neng. Geus hari terakhir ayeuna teh. Manya batur jemput balik si Ujang henteu nih karunya atuh bunda teh. Oh heueuh nya. Tapi eta teh ka dieu henteu balikna si Ujang teh. Manya nya henteu atuh mama neng. Ka ditu ka akeun ini balik nama. Kan ieu aya perjanjian anyar ya teh. Perjanjian naon tah? Perjanjian warisan maknya. Geus warisan deui wae si bunda. Aing emang naon ieu teh perjanjianna? Jadi kieu maneh si Ujang teh selama libur sekolah pokoknya mah lamun teu pas sekolah atau pesantren gitu maknya kudu sing di imah akeunina. Jadi bisi tiba-tiba akeunina maot gitu. Si Ujang teh kudu ninggali kudu nungkulan lah ibaratna mah kita maknya lamun maot langsung warisan yang si Ujang kabeh gitu. Oh. Meni ekstrem gitu bunda syaratnya. Tapi pan bunda ge lerek dibere warisan kamari ngomong ka maneh. Teu jadi nya eta mama neng. Jadi jang si Ujang kabeh cenah. Kita bunda mah pelin-pelan dia. Maknya si Ujang wae jeung si Ujang anu dieukeun teh. Atuh meureun sedih bunda ari terjadi mah. Maknya henteu atuh mama neng. Pan bunda teh nya geus kong kali kong ieu jeung si Ujang teh. Jadi engke lamun si Ujang menang warisan kabeh diganti namana atas nama bunda gitu. Maknya pinter teh bunda. Oh gitu. Pinter oge nya ya si Gideg. Maknya nya kudu atuh mama neng. Soalnya bisa dicokot ku bapana yo. Bapana kan sok ieu Japati bisa dibalik ka Japati kabeh. Maknya yang satu bunda ti heula nya bisa telat. Hayo Hayu. Mana senatenya? Tadi di alun ka mana orang benerkan deui lumayan. Senal, mana senatenya? Kepo kamu main neng. Iya, ini perannya gitu pokoknya disebut kepo. Budak atuh sabaraha nilai rata-rata kamu? Ini naon sih nih gitu. Emang ulah. Kenapa? Alah, kau mah ulah teh pada nilainya leutiknya. Apaan matematika kamu mah diremed. Dia. Henteu ya, meskipun anu remedial tapi nilai aku mah leutiknya. Sorry dari mari strawberry. Cing, sabaraha henteu leutik teh. Aneng penasaran cing, sabaraha. Meni kepo teh nya maneh. Sok nilai kamu heula sabaraha karena aku ngabejian nilai aku. Nah gitu. Apa Neng anu nanya pertama nage jadi kamu heula anu kudu ngajawab nang ke karena Neng. Jadi sabaraha? Aku mampu ngajawab kecuali kamu ngasih tahu rata-rata kamu berapa ya nanti aku kasih tahu maksudnya kasih tahu nilai aku berapa juga. So, mau nggak? Nilai rata-rata Neng mah 8. Yang bener dari kamu? Entah ketang Neng mah bohong. Nih. Ternyata bener aku gak strewas ya baru-baru kesedegan. Jadi nilai kamu tuh yang benernya berapa ini Teneng? 85. Gede kan? Pasti lebih gede ti kamu dak si remedial. Meni pede pisan dah di aku. Pede banget dah loh. Ya pede lah. Sok ayeuna kamu sabaraha nilai rata-ratana Jasmine? Aku mah 8 gini ya. Lebih gede dari kamu. Lebih besar. Alah meni pirage beda hiji kuat kak sombong amat. Ya banget, tenang meskipun beda hiji tapi nilai aku mah pure menang mikir, menang niron jika kamu. Alah,
menang mikir cina. Kamu tuh inget Jasmine pas bahasa Sunda kamu nanyakan kan seberapa soal 10 soal. Atau lain nih Ron, lain. Ya lah itu mah kan aku enggak ngerti bahasa Sunda jadi aku nanyain sama kamu kan itu mah enggak termasuk nih Ron. Nanyain aja. Alah Fred Jasmine sakit tuh nanya kenjeng eusin lagi kamu mah. Meni bae atulah teh kudu dibahas biar lagi kan sebagai rapot. Jadi ayo balik panas. Jasmine, kenapa kamu tuh mau kebalik Nanti sih, hari si Ica sabaraha nilai nanya. Neng penasaran deh. Ya tanya atuh nih, tanyakan ke si Ica atau menanyakan ke aku. Si Ica mana? Neng, Jasmine, ayo. Itu si Ica, coba tanyakan. Atau nih, gak jauh si Ica nage Jasmine. Tapi Jasmine, kamu pernah mikir deh sih? Mulai dari sekitar teh mikir naon atuh. Nah, si Ica mahnya osok diajak ku Bu Erna, tapi kita mantep pernah. Teuing atuh. Kenapa ya? Sok nyamin mau dipikir-pikir. Kan kamu imahna paharep-harep jeung Bu Erna. Kuna kamu diajak. Atau misalkan Bu Erna kan deket jeung Mama Neng. Kuna kan Neng nu diajakna. Sok. Nah gitu. Tanya tuh Neng nih, tanyakan ke Bu Erna tuh ke aku. Hai balik Jasmine hari kamu lah yang ngejawab kalian ini kira. Jasmine. Jeung nah si eta mah asup kadinya balik sekolah teh. Pan eta mah kebon batur. Jasmine salah jalan. Amit-amit. Gini. Oh jalan kadinya mah kebon. Ica nepi sak turun. Ibu Erna terima kasih ya. Iya Ica sami-sami. Lama kita mau Bu Erna di payungnya. Yuk. Ayo Bu Erna. Ke kamar dulu kasih tahu bahwa Ica hari ini ranking 1. Cuma kantong maridinya weh. Sendal teh jeung pegat di KB. Jadi tuh boga sendal nyeker. Melihat kalar sugan aya sendal selwilow. Jasmine ya teh camping teh iraha sih. Kunaon gitu? Itu tendana geus aya geus diantarkeun ku Bu Imas. Meni irahanya. Engke atulah poe Sabtu. Oh nya geus atuh ari kitu mah. Terus kamu deuk naon ayeuna? Deuk naon? Ya kamari ke mandi lah, deuk mandi terus dahar terus sare. Meni koma sare Jasmine. Kita mau merayakan ieu teh hari liburan. Meni riwah. Liburnya kudu dirayakeun nya. Ya kan cek Nadine Amin Jage semua akan dirayakan. Jadi deuk moal kita merayakan ieu teh. Kumaha ini teh ngarayakeun atuh? Kalau mau dirayakeun kumaha sok? Nya kumaha ya? Neng teh apal? Kumaha sih mana emang ujak-ajak teh sok tara fogo nih. Nu fogo ada ujak-ajak. Atau kumaha Jasmine lamun orang teh party juga orang luar negeri gitu tah. Gitu. Jadi mending letik-letik party kamu mah. Tapi tuh naon sih kita party. Yuk di mana party ini teh? Nya di imah Neng we di Taman Kerajaan. Kayak Neng siapkan musik, kamu nyiapkan daharan. Kumaha daharan kumaha? Nah sih meni aku mah bagian barang beli wae. Nih aku lagi yang beli teh. Nya kan kamu anu boga duitnya Jasmine, lamun Neng anu boga duitna nya anger we eta mah kamu anu beli nama. Tapi nanti ini ya aku request lagunya pengen lagu Roblox gitu. Alah meni gampang Jasmine, ada lagu Roblox, ada lagu naon ngaranna teh? Lagu Darso gitu naon Jasmine, nu penting mah party yeuh. Astagfirullahalazim, kesalah ngadangu ieu Umi teh anak-anak. Alah sia aya Umi. Nah, aya di dinya Uminya. Aku mah teu miluan aku mah kur diajak. Anak-anak Umi teh mau pada party ini teh. Astagfirullah. Enggak Umi kita mah udah enggak mau party. Nyaminnya. Iya Umi, kita mah enggak akan party dah, kita mah mau ke panti. Ya, toh ya. Benar ini teh enggak bohong sama Umi anak-anak. Allah Maha tahu loh. Iya Umi bener nyaminnya. Bener Umi kita mah mau ke panti tapi kayak daring gitu jadi online gitu. Gimana ya kayak berkunjung online gitu. Kumaha eta teh maksudna Jasmine? Cicing atau yang kamu teu paham cicing. Oh, oke. Mohon atuh ari kitu mah ngan ingat anak-anak teh kenging papartiannya Allah Maha tahu. Iya Umi.
mun sapartos kitu mah umi angkat heulanya umi aya urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tekeng partinya Allah mah tahu anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Jadi gimana ini teh Neng? Jadi apa enggak partinya? Nya mau wae meureun Jasmine. Geus lah orang makan-makan aja lah teu kudu papartian. Nya. Oh ya udah atuh kalau kayak gitu mah aku beli dulu makanan. Tak kantong mana? Iya, kuning tungguan di imahnya. Iya. Tapi kela, pan iman teu partinya anu beneran party ini mah kan kur makan-makan terus pakai musik Roblox. Jadi teu naon baranya papartian hungkul mah. Assalamualaikum. Neng Uwi. Kemana sih mama tehnya tidak menjawab salam Neng? Indit gitu. Itu kan sana langit Gus Indi. Neng, hari kamu karena ini. Beberes Neng mah Ica. Oh kayak gitu Neng. Mau Ica bantuin enggak? Teu kudu Ica lah mending da geus beres tuh. Beres kan? Maksud deh. Ya udah tuh kalau nggak mau dibantuin mah nggak apa-apa. Santai Ica kalem. Tapi Ica, ada nilai kamu sabaraha ya teh rata-rata na? Oh Ica mah rata-rata ukur 92 aja. Oh, 92. Nu bener ya kamu Ica 82. Teu salah ngadenge ya teh Neng. Henteu Neng teh salah ngadenge, Neng mah bener. Jelek Neng bagus. Maknya sih 82 Ica meni asa teu percaya dah Neng mah. 28 meureun kamu mah 82. Salah ngitung parona tileng kieu. Bener deh kamu Neng. Lamun teu percaya mah tinggal we rapot Ica. Mana sok atuh dia? Ku Neng tinggali. Ayo rapot Ica mah di imah. Hayu ka imah Ica geura atuh hayu orang ninggali rapot. Meni hoream Oh ya udah lah atuh ari hoream mah. Mani hoream wae. Tapi Neng kamu beberes teh ini duk aya naon? Dek aya party Ica ini teh. Party. Ih astagfirullah. Kamu teh henteu menang party Neng pamali. Da lain party beneran atuh Ica mana teh imah ukur makan-makan hungkul tapi yang disebut party beh gaul gitu. Party. Gitu. Oh gitu ya udah atuh Ica ikutan ya Neng Ica ikutan sok Ica ingin. Oke Neng makasih. Ide, koneng meni mana mah nanya sorangan ngajawab sorangan meni kumaha cenanya. Langsung cokot diuk didinya mana mah. Iya Neng. Makasih lo Ica diberi kursi ini. Koneng meni oke era pisan. Ngomong sorangan, ngajak sorangan, ngalakeun sorangan. Rada gelok om Ica. Ya. Neng nggak ada keripik-kerikingnya. Aku tadi cari keripik-kerik. Nah, si koneng ini teh. Ica mah diajak ku si Neng. Ide, saha nu ngajak maneh? Maneh nu hayang mulan sorangan, nu ngajak ye. Meni ku angger si koneng mah ieu. Oh era. Siapa deh? Jasmine, kamu percaya teh sih si Ica nya nilai rata-rata 82 nya mending aneh teh sih. Maknya sih meni asa teu mungkin deh. Mungkin Jasmine mana kau mah teu percayaan lamun teu percaya mah tinggal we rapor Ica di imah. Yuk. Meni hoream dia. Are lu incusan nih galis. Ica, are lu ya pulang sekolah teh tak kantong kadon disimpan di luar bukannya dimasukin ke jero. Are lu kurang ajar teh nya nggawekeun gue kudu nyimpen. Oh iya nenek maaf soalnya tadi tiap kantong dikunci jadi Ica teh bisa ngasupkan kantong. Kekunci dari mana maneh? Kan kuncinya ge rusak kumaneh ditajong. Oh iya ya po. Tapi kan ya pareng halangan. Terus ini kenapa ini? Kenapa lu teh ranking hiji? Sok jelasin sama nenek. Emang kenapa gitu nenek ini teh lamun Ica ranking hiji? Gua mah nggak percaya ini teh lu juara hiji. Pan lu mah suka ini bobogohan sama si Badruk Keteng. Jadi lu ini Niron pasti ya jadi juara hiji. Enggak ada Ica mah enggak nih. Rawan parkun sina oge seorang ayo nenek. Jadi ini teh bener Ica kamu ranking hiji. Bener ari kamu Jasmine. Kan dituliskan di harap rapot anu juara sabarahana gitu. Oh gitu. Tapi nah anu aku mau tulisananya narapote. Oh tulisan juaraan gitu. Nyari ditulis naon meureun Jasmine eta juara mah. Kan kamu nilai 8 genep pasti teh juara meureun. Gendeng mana ya?
Jadi bener ini teh, lu juara hiji nggak pakai niron? Bener nenek Ica mah juara hiji tanpa meniron. Bener ini tepat saya. Ah, nggak percaya gua mah. Masa lo juara 1 ini bahasa Indonesia 88? Nggak percaya gua mah. Jeung eueuh sendal teh di mana-mana. Aing anak jauh-jauh. Aya garis vintage di dia. Kenaon ya? Ini dah gua teh lagi nanya sama incu gua, kenapa dia teh bisa juara 1? Alah, anu bener ya, si Ica teh juara hiji. Iya bener mama Aneng juara hiji. Nggak percaya gua mah. Dia makan suka ngaladog, suka bobogohan sama si bedruk keteng. Dan jadi gua mah, pasti dia mah ngaladog wae teh. Teu bener, dia ngaladog wae, nggak mungkin juara hiji. Nya, meureun ngaladogna bari belajar, ieu. Matak pinter, matak juara hiji ge, bari belajar. Oh iya juga ya, kenapa gua nggak kepikiran ke sana? Pinter juga lo Ida. Nya atuh maklum we ieu, pan geus nini-nini ieu segala peot. Matak ge milo peot meureun. Kurang ajar lu Ida. Tapi nggak apa-apa, lu ada benernya oke ini ya. Udah lah, gue mau balik aja, ini suku gue udah nggak kuat. Alah, kunaon buah iya asam urat dramatik, kunaon? Lu kurang ajar lagi sama gue. Gue tuh bukan sakit cokor di kaki, bukan sakit. Ini teh gue udah nggak kuat, pengen pakai sepatu roda. Pan gue kemarin beli di online itu, pan gue teh mau jadi member nona, nu jalan-jalan dengan sepatu rodamu, eta. Oh gitu. Ya udah itulah, gue pergi dulu ya, nggak kuat ini kaki gue, cokor gue. Ica, gue nggak masak, kalau mau makan minta sama si Ida ya. Ayo, aduh, lu anak siapa? Ayo pulang, ayo pulang. Iya nek, hari ini nini eta kot kalau bapak molahnya. Seneng pan mana teh bagi rapot lain poe ayeuna teh. Mama saya ninggali mana? Oh, iya mah, rapot neng. Nilai rapot neng bintang kejora. Ya. Har seneng, naon eta maksudna? Mana teh kelas? Ini bener hari kamu neng. Seneng endog amit-amit naik. Ica aja juara 1 naik amit-amit. Hah? Nah, ujung tenang segala hari mama. Ning ieu tulisanna selamat Anda tidak tinggal di kelas 7. Naon eta teh naik maksudna jadi mana teh kena kelas 7 terus ya teh? Abang indung-indungnya nih tidak mengerti membaca. Salah eta teh naik. Terus naon atuh eta maksudna? Maksudnya teh berarti Anda alias Neng tidak tinggal di kelas 7. Henteu kelas 7 deh, artinya teh Neng teh naik ke kelas 8. Seperti itu mamahku sayangku cintaku yang kayak Elsa Projen. Oh gitu eta teh. Paham teh ieu teh? Henteu, tapi mana naik pan teh ke kelas 8? Ya naik atau ai mamanya teh naik. Mana teh pinter ya mamanya teh naik. Oh gitu, syukur atuh seneng aya naik mah. Ngan guru teh cek urang mah naik bae tuliskeun naik kitu lain tidak tinggal pan teh kabeh wali murid teh sakola man. Urang mah teh sakola ya, kudu ka gerbang hungkul sakolana. Manehna nu teu ngarti batur nu disalakeun, meni dasar ieu mah ibu-ibu. Hari kamu tong wakaah ih. Naon deui kitu Jasmine? Pan geus anggeus lain carita lagi. Iya emang geus anggeus caritana mah, tapi kan partinya acan. Oh heuhnya musik. Kita goyang lagi bro. Sedang ngobrol. Naon? Kamu anu ngajawab pertanyaannya. Ayo nenek. Hayu hungkul? Bener kayak gitu. Sorry